Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil mashhud bimusyahadati kullil mawjud. Nahmaduhu bisyukri wassujud wa nashkuruhu bilhamdi alal juhud. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudil mawrud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannata. Man idza untiya syakaru wa idza qadaru faghfaru wa idza kudiba fataru. Pengatur waktos anu ku pribados dipihormat ashabul maqasid, keluarga besar Bapak Haji Amo sakulawargi anu ku pribados dipihormat, para staf, para karyawan nu sami-sami hadir. Wabil khusus kersana al ustad anu mingfin riadoh di setiap waktu anu ku pribados dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah, pengawasan rutin tiasa dilaksanakan, padahal upami ketang jadwal mah kedah mingon anu kamari. Kumargi ngemut Pak Haji sumpingna dina mingon anu ayeuna hadirna kusim kuring digeser sanes mapakeun korma Pak Haji sanes maksudna mah supados direntetkeun kana walimatun nakiah, walimatul kudum, kapungkur bade angkat walimatus safar. Disunnah muakadahkeun deui ku Rasul di mana tos umroh tos haji walimah deui. Itu eta sunnah muakadah. Pentingna naon? Nu mata ku Rasul walimah di sunat muakadahkeun, sunat nu ampir wajib dikukuhkeun. Sabab dina walimah aya 3 unsur penting keun kapentingan jalmi anu ngalaksanakeun walimah. Kahiji dina walimah sambung doa. Jadi aya doa ti urang. Doa ka Bapak Haji ayeuna dina walimatul kudumna. Doana qabilallahu umratakum wa ghafara dzunubakum wa akhlafa nafaqatikum. Sok urang pimpin kusim kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu bahasa kunte kanggo keluarga Pak Haji sadayana. Rek nu umroh, rek nu teu umroh. Ising nu teu angkat ge da hoyong. Leres. Jang cahya ngiring teu, jang denin teu. Tapi hoyongan sebenarnya mah. Nu teu gaduh artos mah kang asal hoyong diitung angkat. Ya kieu ye, ceuk Rasul di mana aya 2 jalma beda tapi derajatna akur. Sabab hatena nu akur. Hiji sodako 100 juta, nganu hiji mah sodakona 100.000.
da teu gaduheun deui ceuk nu 100.000 abdi ge lamun beunghar kos bapak ieu mah bade 100 juta ta eta dihukuman ganjaranana sarua boga sodako 100 juta. Jadi nu teu gaduh mah asal hoyong nu aya dipasikeun boga ganjaran nu nepi ka hoyong. Umroh Pak Haji genep jalmi nu henteu kulawarga hoyongan ku Allah muga-muga diitung umroh sadayana amin. Malah urang ge karyawan nu hoyong muga-muga kaasup umroh maka kum bahasana teh keur jalmi seueur. Bismillahirrahmanirrahim. Qabilallahu umratakum wa ghafara dzunubakum wa akhlafa nafaqatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa nu nembe isina kieu kan. Qabilallahu umratakum. Doa ti urang ka keluarga Pak Haji. Muga-muga umroh Bapak Haji keluarga sadayana ditampi ku Allah taala. Amin. Nu kadua wa ghafara dzunubakum. Muga-muga sabada umroh dosa Pak Haji nu leutik nu ageung keluargana sadayana dihampura ku Allah. Amin. Eta nu katilu tilas biaya umroh Pak Haji muga-muga digentos ku Allah nu langkung seueur. Amin. Sakumaha janji Allah nu didhawukeun ku Rasulullah di mana jalmi umroh ditampi umrohna maka menang kahadean ti Allah jaminan anu tilu. Hiji doa diijabah ku Allah. Al-hujjaju wal ufmaru wafdullah. Nu haraji jeung umrah deureuhasi Allah. Perwakilan nu dipanggil ku Allah ti dieu sanajan seueur nu gaduh artos, sanajan seueur nu hoyong. Genepan keluarga Pak Haji nu ditasis ku Allah di kodong mubrom kudu angkat ayeuna. Nu gaduh artos ge ribuan tapi teu bisa indit batur mah da teu ditulungan ku Allah. Ta eta kahebatanna kan. Doa diijabah ku Allah. Panyuhunkeun dipasihan. Biaya digentosan ku Allah saur Rasul. Nu mawi urang peryogi tepang sareng Pak Haji teh mapakeun doa mustajabna nu penting maka itu upami dipasihan korma alhamdulillah tong ningali korma ti Mekah ieu mah atanapi nutos umroh nu masihanana beda kan. Urang dipasihan 1 miliar ku Abu Jahal mending mana jeung ku Rasul 1 juta cisah. Asar pilih 1 miliar ti Abu Jahalnya. Padahal mal barokah ti Abu Jahal sing 1 miliar oge. 1 juta ti Kangjeng Rasul bisa ngelehkeun 100 miliar ti Abu Jahal ka barokahanana kan. Matak ditingali nu masihanana saha? Nya kopeah mangan kopeah 100.000 tapi numerena presiden ban beda. Abdi dipasihan jam waktu pertemuan jeung Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ramsyun Mulyana Kapolda Jawa Barat panggih jeung jenderal Kapolsek jadi ajudan. Begitu datang dipasihan bingkisan teu apal duka naon dia teh ditingali teh jam dingding. Jam dingding ajengan 10 ge kabeuli ku sarangan bener. Tapi ieu mah da jam dingding ti jenderal beda deui ditepelkeun di bumi nepi ka ayeuna aya keneh wae. Sabab aya kenang-kenangan dari Kapolda Jawa Barat. Wanya. Eta asa bangga dipasihan ku jalma anu masyhur mah anu hebat nya kan. Jadi nu masihanana ieu hebat jenderal.
Itu padahal orang gak bisa muli mangandari menang orang seperti aneh banget teh. Nah, tak gitu jadi ninggal ieu nu masihanna Pak Haji. Waduh, bujung-bujung ageng ali toge berkahna nu bakal ageng sabab tos umroh. Sing ingat kan. Bisa jadi di pasian ngaleut ngan ukur 2 regot cai jam-jam, tapi urang jadi soleh. Leres kan? Urang mah geus 2 tahun ngadoa yang soleh teu soleh-soleh. Tapi geus ngaleut korma atau napi geus ngaleut cai jam-jam ti Pak Haji kajen 2 rego jadi soleh. Nu ngedul ibadah jadi daikan. Tuh wan hese. Anu hese rezeki jadi jembar. Anu usaha pajejet jadi normal. Eta berkahna. Jadi ngarep-ngarep mustajab doa. Ujang komo bala putra mah. Ka apa nyunkeun doa. Budak mun kurang soleh Pak doakeun. Budak abdi terikeun soleh ku abdi dididik Bapak matos umroh muga-muga diijabah doa dan cek Rasul diijabah doa nu umroh. Doa Pak Haji di dieu perusahaan sing leuwih maju, sing leuwih barokah, untungna sing langkung ageng, para karyawan sing leuwih sajahtera, laras repeh rapi dina kahirupan dunia jeung akhirat ulah. Tak gitu doakeun Pak Haji sok doa di dieu naon anu diperlukeun ku urang meungpeung tos umrah cek Rasul nu umroh diijabah doana. Sunkeun jangnya bisi putra urang gaduh putra seperti soleh sunkeun ka bapak karyawan di dieu abdi mah aduh digaji ku Pak Haji gede ge teu mahi-mahi wae nya teh nyunkeun duan Pak Haji sing barokah abdi teh teh nu penting mah cukup gede ge teu cukup mah rieur kajian saeutik tapi cukup bener. Itu daya nu saeutik cukup anu ageng teu cukup. Naon sababna nu ageng gajina kahayangna leuwih gede. Jadi asa teu mahi wae geus hiji hayang 2 mobil geus 2 hayang 3 terus gitu. Jadi itu cukup-cukup. Ira harek syukuran ke Allah. Tapi orang di pasian rezeki sapasna ge ku Pak Haji. Wah tentrem hate barokah leres kan. Dipasikeun ka putra jajan jadi saroleh putrana. Gaji ti Pak Haji ta eta nu hebatna mah pentingna mah ka. Sok suhunkeun doana Pak Haji doakeun gaji ti Pak Haji abdi sing barokah ya sing nyukupan kana kabutuh abdi kaberkahanana. Suhunkeun doana. Itu ulah mikir jangan ukur saliwat mah korman teu Pak Haji teh. Ulah mikir gitu. Leutik korma mana mending keneh doa mustajab na Pak Haji jeung Ibu Haji di dieu. Sok leres kan. Muga-muga langkung saroleh deui para karyawan Pak Haji di dieu. Langkung cerdas deui kerjana lancar ayeuna mah ulah yambatan harungan. Doakeun sok Pak Haji para karyawan sadaya jeung para putra-putu. Anu kadua panyuhunkeun di pasihan. Naon wae suhunkeun Pak Haji. Dipasihan ku Allah tos umroh jaminan cek Rasul itu yu'tihim ma sa'alu naon nu menta dipasihan wa yastajibu lahum ma da'u nu doa diijabah wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin ku Allah tilas biaya ngaji ka ditu mun seep 100 juta 200 juta ditikel sabaraha alfa alfin cek Rasul 1 juta tikel. Amin kan. Mentak lamun ke Pak Haji bisi beuki beunghar tos umroh kadenya ulah boga sangka Pak Haji ngojai di ulah yang manis gitu. Lain muga-muga ieu mah tapakna buahna tina mabrur umroh Pak Haji. Amin. Deh sok aya nu goreng sangka ajengan tas teu Mekah meuli mobil 3 sekaligus wah sugan muja ieu teh di dituna. Aya tempat nu jadi ditu Pak, tapi ngabejaan teh lain kudu ieu mah ngara ulah. Bisi batur anu ngajakan ke ibu ka Mekah, ceuk batur urang ngojai di ulah Yamani, kocok Mekah ulah Yamani teh. Tah hayang beunghar teh di dinya ngarojai, ngan kade di bejaan teh lain kudu ulah malah. Kade bisa nu ngajakan di Mekah ulah daek, mendingan doa we deukeut Ka'bah diijabah ku Allah, bener kan? Naon kudu ngojai dina kocok segala ribe-ribe. Itu ulah goreng sangka diganti urut biayana sabaraha 1 juta tikel sok hitung lamun 300 juta kali 1 juta tikel kali 1 juta sabaraha 300 juta kan 300 triliun bener mun Pak Haji boga 300 triliun beungarna kabeuli sawasa beriling langge kabeh di dieu amin sok Kang putra ge kabagian sadayana mangkaning lain 1 juta tikel hungkul eta mah ceuk dawuh Rasul 1 juta tikel
nyata nama Kang dipelajari kusim kuring dina bab ikhlas. Lain 1 juta tikel, aya nu 100 juta tikel, malah mah aya nu saking hebat ikhlasna. Sabab ikhlas teh ikhlas abidin, ikhlas muridin, ikhlas salikin, ikhlas wasilin, ikhlas arifin, ikhlas muqarrabin. Lamun nepi ka bisa ikhlas muqarrabin, sakahoyong Allah ninggalkeunana. Mising 100 juta digantian ku sagede dunia jeung eusina ge teu naon-naon da sakahoyong Allah. Maka sing emut Allah kasipatan ku sakahoyongna teu bisa dipaksa-paksa Allah mah. Beda jeung urang moal mere ngan kulantaran ceurik dia dikepaksa jadi mere. Urang mah kepaksa. Urang boga deui 10 juta, rek beli motor kurang 2 juta deui 12 juta. Pamajikan minta duit ngana ditu dibereskeun kabur kapaksa mere. Eta mah kepaksa. Allah mah benang dipaksa sing kumaha-kumaha ge sakahoyong Allah. Matak moga-moga ka Pak Haji ge sakahoyong Allah ulah 1 juta tikel amin. Gitu Kang. Urang sing jembar hate tikelan Allah mah sakahoyongna itu tos. Allah mah kasipatan ku sakahoyongna mah benang dipaksa-paksa tapi ngadoa mah penting. Sabab ibadah ku ngadoa, tapi Allah masihan ka urang sakahoyongna bisa minta 100 juta we Gusti abdi teh sabulan teh ceuk Allah tong 100 juta sia mana bager ka batur sok barang bere kami toha sok ngajamin ulah kudu maneh aya sabaraha tuh 1 miliar ku aing ceuk Allah diberena minta 100 juta dibere 1 miliar bager teu bager Allah teh Al Jawad Al Karim Allah bageran kurang minta 10.000 mere mah sabaraha 100.000 bisa jadi. Mata kurang sing getol amal soleh Kak. Dina bulan Mulud Komo maca sholawat sakali cek Abu Syaur Kangjeng Rasul kami tas panggih jeung Jibril sasauran Muhammad mun umat anjeun di bulan Rajab maca sholawat sakali Allah macana 10 kali. Lamun umat anjeun 10 kali Allah macana 100 kali. Lamun umat anjeun 100 kali maka Allah macana 1000 balik. Lamun umat anjeun maca 1000 balik, engke tak jalma nu maca sholawat jeung anjeun Muhammad pas sesedek di lawang surga engke. Amin kan. Sholawat so kan. Teu bisa rek hiji brobi eueuh nu ngaijajahkeun, teu fungsi ngaji ka kiai. Hijib Nasri teu apal, maca Quran pabeulit naon sababna teu fungsi ngaji bab qiraat. Naon atuh salat nyeri suku. Naon atuh sholawat teh nu gampil Kang. Rek sodako tepeti gaduh seueur artosna pas-pasan sholawat we. Ku sholawat oge Kang 10 khususiat maca sholawat. Boga kabutuh dicumponan cita-cita ditepikeun sholawat. Dosa dihampura astagfirullahaladzim lobatan dosa hese lah hese seting istighfar maca sholawat we dosa dihampura mahful khotoya wal auzar dihampura dosana ku Allah jalma maca sholawat. Tapi maca sholawatna kade kudu dibarengan ku hate cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi ngaran cinta ka Rasul lain nyebutan ngaran Muhammad jenis gitu. Cinta ka Rasul mah nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan peringatan Maulid Nabi paling sedikit ada 3. 1 takdim kepada Rasulullah ngagungkeun Kangjeng Rasul. 2 menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Rasul. Anu katilu menebarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Malah masane sholawat maca anu taklipan ke Ibu Sairi we. Imam Busiri amin tadakuri jironin bidi salami majaj tadam anjaromin mutlaqin bidami. Maca eta we hungkul Kang. Khususiatna luar biasa. Amin tadakuri jironin eta kiai teu damang puluhan tahun doktor geus teu bisa nyageurkeun maca amin tadakuri jironin di payunan Rasulullah waktu ngimpi jeung Rasul papendak maka ari hudang cager Kang. Matak maca amin tadakuri jironin teh hate nu gering jadi cager, awak nu gering jadi cager, daripada ka dokter pulang anting gering cager maca amin tadakuri jironin bidis salami. Santri datang neangan ilmu tere hasil, tukang usaha tuluy ngalaksanakeun perdagangan tak perusahaanana tere beunghar sabab maca amin tadakuri jironin bidis salami. Nu matak santri di mana sumping ka pesantren
tarawaka di titah nalarna naon biasana ku kiai nu cerdas mah titah maca amin tadakuri jironin bidi salami amin tadakuri jironin bidi salami mazajtadam anjaro min muqlatim bidami maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dibaca eta ka nu gering jadi cager ari teu damang teh aya salira aya pesak osok teu damang saku osok teu damang saku baca amin tadakuri jironin jag saku teh geus maca amin tadakuri jironin ulah jauh-jauh neangan tali Roma ka Cianjur hese rek neangan apel jin syaratna komo kalapa beulit kudu ngajual sawah 10 juta lamun aya nu ngabejakeun hayang beunghar maneh meuli tali Roma sia sok 7 juta mikir urangna Kang eta nu ngomong kitu na beunghar teu lamun teu beunghar sia mah calo tali Roma ieu mah di ditu 2 juta ka uing dijual 10 juta paduli teuing anu boga tali Roma mah rek beunghar rek teu bener eta mah calo tali Roma Kang lamun beunghar maleheng maneh ieu beunghar radang tali Roma bener cik aing rek ngajaran tah gitu ari manehna kere mempakir tong percaya kan memeh ku batur ge ilmu mah dipake ku sorangan bener kan manehna ge teu bisaeun beunghar rek beungharkeun batur kumaha bener sim kuring kadatangan hiji jalmi pengusaha hebat rek ngajual tanah sekian miliar ngabejakeun Pak Kiai lamun hasil dibere 2 miliar cek sim kuring entong janji-janji kuring mah ngadoakeun ikhlas itu sabab naon engke lamun geus payu ieu 80 miliar sok nyaah rek mikeun 2 miliar coba nyaah aing mending tong papangide jeung-ajengan tuh pan jadi dosa engke ulah nyieun dosa ayeuna ge rek alus lin maksudna nu penting wasiat we geus jadi duit kade tong salah ngagunakeunana sakitu we ngahargaan sim kuring mah teu kudu mere 2 miliar. Nah cenah ajengan batur masuk minta uang muka bener ya marek dibere ge mung beda mikirna itu mah kiai cenah abdi ka jual tanah 5 miliar cek kiai sok rek diduakeun ngan uang muka heula 200 juta tah batur masuk kitu ajengan cenah ya marek dibere ge mung kumaha tuh cenah ajengan teu kudu mikiran kuring anjeun mah ku kuring dipangmentakeun engke tanah jadi payu 80 miliar mikir Kang tong mikiran abdi mun abdi menta keur batur nya menta keur sorangan teu bisa bener kan uing mah minta deui we ka Allah keur kuring teu kudu nepong ka anjeun wah bener ya teh cenah ajengan teh mikir teh kakana kahartieun Kang tong janji-janji ngan rek mere momal teu diarah ngan ulah janji teh ayeuna sok riweuh ge ka dituna cing teh tah kitu Kang jadi urang mah maca sholawat we ulah jauh-jauh kuring ge geus maca ajengan amin tadakuri jironin bidi salami majad tadam anjaro min muklatin bidami nahatina emut kata tangga di kampung di salam cisoca ngocoran campur geti sabab inget kata tangga padahal mah Imam Busairi jeung Rasul teh tepi sanes tatangga ribuan kilo bumina kunaon nyebut tatangga kapan jauh di mata dekat di hati ari cinta mah urang sok asa deukeut bener kan eta padahal ka Rasul sebanget cinta Imam Busairi mah lamun geus emut ka Rasul ningali ka Mekah antara Madinah sareng Mekah teh Pak Haji aya tangkal bani sok diangge ngiuhan ku Rasulullah di mana mapa kana kuda di dinya Imam Busairi mah lamun ningali tangkal bani eta tilas ngiuhan Rasul uih ka bumi ceurik sosongkolan teu bisa direpehkeun ku pamajikanana kulem gelisah balas emut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang kungsi teu kulem tibra karena emut ka Rasul kantos henteu kan
Itu ajannya. Tapi lamun teu kulem teu gaduh artos mah kantos. Batur balas emot ka Rasul nepi ka teu tibra kulem mah. Gitu matak aya paribasa sisindiran. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan, tapi memikirkan wujudnya Nabi. Buat batur mah. Tu hayang dahar belas hayang panggih jeung Rasul Gusti sapoe we panggihkeun jeung Rasul. Teu aya na isukan di poe kiamah hek nyapaatan abdi. Da ceuk Rasul ummati ummatun marhumatun. Umat kami mah umat nu dirahmat. La azaba alaiha fil akhirah. Nu ngaran umat kami di aku ku umat kami dosa rek badak rek bodoh rek kumaha oge moal aya siksaan di akhirat karena ku kami diturungan. Rasulullah sallallahu alaihi ngaran di aku umat Rasul mah ku Rasul moal aya siksaan di akhirat. Mising salat nu teu pati bener ge. Kunaon sauna disapaatan ku Kangjeng Rasul. Jadi asal di aku umat Rasul we contohna. Anu di aku umat Rasul mana nu nuturkeun ajaran Rasul. Kajian salat urang cang bener, maksud marek nuturkeun salat Rasul ngan bisana kakarasa kieu. Belajar terus ka kiai, insyaallah jadi umat Rasul. Rasulullah sasauran kullu ummati yadkhulul jannata. Sakur umat kami asup ka surga illa man aba, kecuali nu teu hayangeun. Di dieu aya nu teu hoyong ka surganya, asa moal ayanya kan. Ditaros ke sahabat, ya Rasulullah, saha anu teu hoyongan ka surga teh? Man asoni faqad aba. Sajalma nu teu nuturkeun ajaran kami eta jalma meungeun ka surga. Tah kitu Pak. Sederhana mikirna Bu. Rek bodoh rek pinter urang diajar nuturkeun Rasulul. Nuturkeun lin kudu sami dari sami mama kuat pas Imam Syafi'i ge boro-boro kuas Rasul. Imam Syafi'i tadarus Al-Qur'anna sampai sapenting 60 kali khotam Al-Qur'an. Sanggup urang mah kira-kira. Kuas Imam Syafi'i kulhu ge tara urang mah 60 kali sampai sapenting. Coba ayeuna kudu seperti Rasul moal bisa nuturkeun ieu mah ka. Rasul mah salatna geus majlub musyahadah makrifat ka Allah, urang mah geus salat tapi salatna urang salat cileuncang culang cileung bari gancang. Sakapeung rakaat ka hiji nongkrong di gardu, rakaat kadua mikiran meuli motor kurang duit, rakaat katilu aduh rek nginjem ka mitoha era ieu teh. Bawa elingan ka Allah salatna tapi geus salat eta ge nuturkeun. Bapak rek ka Jakarta, urang rek ka Jakarta. Bapak mah geus 2 kilo deui rek nepi ka Jakarta, urang mah kakara hudang tina kasur 3 lengkah rek pegat ojek, rek tumpak bus kan itu. Eta ge nuturkeun teu kudu sarua jeung Rasul, nu penting cekat urang hayang nuturkeun ajaran Rasul. Bisa ibadah mah sabisana wae kan. Teu kudu ribet. Nu penting sing kersa ngeureuyeuh belajar ka guru mur sieun ka kiai. Tah kitu, sabab ari santri aya dina tanggungan kiai. Nu penting mah nyarenkeun diri rek jadi santri, rek salah rek bener, di mana teu bener ditulungan kubur urang. Nu matak aya jalma datang ka kubur teh Kang diinterogasi ku malaikat teu bisa ngajawab. Da kulantaran bodoh, man rabbuka bismillahirrahmanirrahim. Man nabiyuka bismillahirrahmanirrahim. Cek malaikat ieu lieur aing jalma teh ditanya bismillah we jawab. Ditanya kunaon maneh ngajawab bismillah wae. Da abdi mah bodoh kene datang ka kiai kakara 2 poe kakara diajar bismillah kaburu malaikat malakal maut nyabut nyawa abdi jadi teu bisa nanaon bismillah apa nama tak ngajawab mah bismillah we hati guru abdi bebeja aing kudu laporan ka Allah bingung ieu mah jalma kieu mah datang ka Allah ya Allah itu mah jalma ditanya bismillah wae ceuk Allah jalma pasek mah siksa we paduli teuing santri saha ceuk Allah ya balik deui mawa gada rek nyiksa mayit eta anu ngajawabna bismillah wae. Barang jol teh ka barjah geus cinukul guruna. Manya guruna hirup kene bisa ka barjah bisa Kang. Bibat lebor-boro barjah. Barjah mah mun ti Ciawi mah digentong teh ka Bandung. Deket kene ya batur mah Malakut, Jabarut, Rop-rop, Mustawan, Kobakaosen. Guru dihirup kene di dunia ge geus di Malakut batur mah komunikasi jeung malaikat. Itu ya kau mau barjama ya alam dunia bagi 2 manusia hisi dohir hisi batin alam jin sajeroan alam jin alam barja tah barja teh deukeut kan ngan kudu pisah heula roh jeung jasad aya di barja urang
Matak naon kabar jama kiai pelagina liliwatan eta mah. Ari sering ka Bandung abdi gentong mah liliwatan teu anehnya bener. Ayeuna di Barjah reuwas, ayeuna asup ka Barjah reuwas ka. Da maot ge ari anu loba dosa mah reuwas, beda jeung ahli Allah. Ahli Allah mah Kang mun maot teh atoh. Naon sabaraha di dunia aing geus teu senang teuing riweuh dunia mah mending keneh pindah ieu teh sebenarnya mah. Ngan ku Allah can dipindahkeun da ieu nyawa aya wae dina awak kieu. Ayeuna dipindahkeun matak atoh datang malakal maut teh. Urang mereuwas panjang. Ya Kang, maut keur anu bagja mah ahli Allah atoh kawas dijemput ku mobil rek piknik. Urang sok atolin. Atawa dijemput ku pimitohaeun. Jang ka ditu budak kayangeun panggih atolin. Atoh. Nah, gitu dijemput ku malaikat ditahan Allah jemput. Maka nyabutna ge malaikat diinterogasi heula ku Allah. Hei, cabut kiai anu tuh. Ngan awas ya, nyabutna di mana geus ngidinan. Sumping assalamualaikum, waalaikumsalam. Malakal maut rek naon? Dipiwarang nyabut nyawa salira ngan ceuk Allah lamun salira geus ngidinan. Aduh, maut ngeunanya Kang, kumaha urang? Ya mal oin datang durudud disebut. Naon sababna eta mah kawas serbuan polisi sergap. Jadi lamun malaikat datang rek malakal maut rek nyabut nyawa keur nu loba dosa mah kawas dijemput polisi. Reuwas lah. Datang polisi mau bangkol, urang keur udud deungeuna. Waduh, pemajikan araya reuwas mah. Reuwas ta eta anu awon. Tapi lamun hek anu sae mah maot tah Kang atoh kawas dijemput ku pimitohaeun. Atoh bener. Bunga ek maot teh. Matak aya kiai ibu teh jauh jeung abdi. Di mana malakal maut datang tah sipatanana kieu ibu. Lamun datang tong herese tong ngadaguan abdi milu wae cenah jeung langsung ke malakal maut. Bener tah gitu Kang. Kiai mah biasa ka Jabarut, ka Malakut, ka Roprok. Malaikat nu teu bisaeun ge, kiai mah bisaeun ka Mustawan, ka Koba Kausen. Mata ulama mah derajat imanna leuwih daripada malaikat. Maka kadang-kadang ngalawan ke malaikat. Man robuka cek malaikat. Ka ulama ieu. Cek ulama tatanya teuing sia nyaho mana jeung aing ka Allah. Waduh mun kitu ngareunanya dikubur Kang, moal aya kasieun moal. Eta nu ngadeg-deg mah nu teu bisa ngajawab. Urang ge lamun ujian hese ngeusian mah reuwas pan ari anu geus katalar mah ayeuna ku budak PAUD, budak SMA ditanya, "Kang, rek nanya, geus kaukur, PAUD nanya ge paling opat jeung opat, bener." Moal nanyakeun matematika moal. Malaikat rek nanya cek ulama aing nyaho rek nanya man robuka nu kitu mah aing ti dunia keneh geus apal. Matak man robuka nyanyahoanan seuing sia nanya ka aing. Nyaho mana maneh jeung aing? Tulus malaikat nanyana eraeun kan dikitukeun. Matak eta ge malaikat datang mawa gada rek disiksa santri anu bismillah wae ngajawabna. Begitu col ka kubur guruna geus cinukul. Cuk guruna malaikat rek naon maneh moal gada eta datang ka dieu. Rek nyiksa santri ente. Pongan ngajawabna bismillah wae ya. Langsung gadana direbut ku kiai. Eta malaikat cek kiai jig bebeja ka Allah sia ku aing direbut gadana kitu jig bejakeun. Malaikat ini teu cicing we cameot. Naon sababna? Ngarti malaikat mun ngadu ka Allah anger menang kiai jeung aing. Engke teh sok sajana kiaina bawa ka dieu pas dibawa teh ceuk Allah. Oh ieu mah kakasih aing malaikat geus selesai teu guna-guna aing ngadu. Da sahanapeun aing mah bener. Itu mah kakasihna si orang teh nu ngarebut gada teh aing eleh geus lah teu kudu selesai. Santri nu bodoh disafaatan ku guru salamet kajeun can bisa nanaon oge. Tak kitu Kang. Nu matak hirup kudu boga guru. Saha guru dina salat, saha guru dina zikir. Kudu boga guru ulah asal-asalan. Matak loba nu zikir kalah jadi dukun lain jadi betul mah zikir jadi waliullah betul mah Kang. Ieu mah kalah jadi dukun, salah dikirna teu make ilmu. Matak zikir al-ghaflah, aya zikir ma'al yaqdo, aya zikir ma'al hudur, aya zikir ma'al ghaibah, aya zikir ma'al musyahadah. Perlu belajar deui bab zikir ka ulama urang teh Kang. Nu penting mah urang
jadi murid guru mursid aya di tanggungan guru urang teu bisa istighfar guru nu mang istighfarkeun dosa urang sadayana nu penting urang geus dibawa geus kaasup kana murid adan jenanana tah kitu Kang maka belajar ka guru mursid insyaallah moal sulit tiru pa Kang moal ku maca amin tadakuri jironin oge sok baca geuning kuring cenah dagang bubur katubruk motor dagang es hujan wae ieu teh dikeun laku padahal amin tadakuri jironin bisa tahun dibacana ada kesalahan dalam interaksi kamu dengan amin tadakuri jironin naon aya syaratna Kang ulah jang jadi baca aya ilmuna sudah maca amin tadakuri jironin bidisalami hiji macana kudu gaduh abdas kaduana madep ka kiblat macana katiluna kudu apal hartosna mataku abdi dihartoskeun amin tadakuri jironin laulal hawalam turi dihartoskeun ngarah terang hartosna kaopatna kudu dibarengan ku hate cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari cinta ka Rasul kudu kenal matak teroskeun ka Kiai ari Muhammad teh Rasul abdi teh kumaha Kiai Muhammad teh jalmi anu jalmi model kumaha taroskeun kanu kenaleun ulama nu kenal ka Muhammad kurang ditaros engke terang Muhammad wah Muhammad orang hebat Muhammad Rasulullah ya nabi urang kahebatanana boro-boro diakurkeun jeung jalma biasa para rasul kabeh para nabi kabeh dihijikeun kaunggulanana dibandingkeun jeung Muhammad nu saurang korkon minal bahri ar-raswan minad diami seperti sasiuk tina sagara sagarana Muhammad sasiukna para rasul kabeh kacipta teu kahebatan rasul ka ar-raswan minad diami cihujan anu loba eta Muhammad nyalira saregot dina cihujan eta para rasul jeung para nabi kabeh kaunggulanana luar biasa kahebatan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun kamilun manusia sempurna eueuh anu kacawat di Rasul mah sehingga cek Imam Bushairi Muhammadun dohikun lidwaifi mukrimuhu besok dibaca Muhammadun jaruhu wallahi lam yudomi Muhammad saking akhlakna hebat katamu selalu gumujeng saking akhlakna hebat cek Imam Bushairi demi Allah moal aya tatangga nu raheut hatena ku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi saking hebatna urang apal kahebatan Muhammad piraku teu cinta hate urang ka Rasulullah sallallahu alaihi barengan jadi aya 5 syaratna Kang maca amin tadakuri jironin pesak gering hayang jadi cager hiji kudu kadu abdas maosna kadua mayun ka kiblat katilu terang hartosna kaopat dibarengan ku hati cinta ka Kangjeng Rasul kalima dibarengkeun jeung sholawat maulaya sholli wa salim daiman amin tadakuri jironin dibaca tuluy maulaya sholli wa salim daiman dihijikeun deui eta nu mawi Syekh Bushairi mah sasauran laulal hawa lam turiq dam'an ala qalalin wala arif talidhikril bani wal alamin maula lim daiman abada ala habibika khairil khalq lamun manah tetiblat moal ngocorkeun cipanon susah kulam nalikani ngali patilasan abi maula
ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Tong susah-susah Kang amin tadakuri jeronin jeung laulal hawa lam turi barengkeun jeung maulaya sholli wa sallim daiman abada gaduh abdas yang hareup ka kiblat terang hartosna dibarengan ku hate cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lancar urusan hasil pamaksudan dunia akhirat. Muga-muga dipaparinkeun ka urang sadayana sakitu nu kahaturkeun hapunten Pak teu pati lami ngaos sebab di Cikatu Mas pungi di Majalengka jam 12 dugi ka dieu teh geus dadelik dugan tuluy. Ayeuna insyaallah bade teras ka Cianjur pangaosan. Ka Senen di Bandung keluar kuir balik deui di Tasikmalaya poe Senen jam 8. Panjang keneh jadwalna hapunten nu kasuhun muga-muga ngaos anu teu sabaraha panjang tapi barokahna diagengkeun ku Allah sehingga lancar urusan urang hasil pamaksudan urang dunia sinareng akhirat. Sakitu hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.